Tah eta teh ya kudu apa? Zaman Guru Mulan tuh dipakai benteng. Oh iya teh. Astana itu teh. Astana teh. Pangkeren eta teh. Standby di dinya bangsa Hansip, bangsa tentara itu. Itu tuh ninggalian kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadayana tepang deh di channel Saung Antra Kusuma anu acarana ngadownload Ngadengkeun dongeng kolot. Si kadatuan teh aya nyangoskeun cenah saurna teh. Kadatuan teh duluna aya orang Belanda namina tuan kada cenah gitu. Aya di sabab presiden cenah kadatuan teh kakuku aya kedaton ya karena disingkat kadatuan tah. Mana enak cobi nusa di luar di abah kumaha tah kau eta Ya pengintannya alhamdulillah abah ditaros itu memang salaris nama da abah oge jalmina jalmi beh dieu gitunya ngari abah masuk ngari nyirane itu nyirane ka sesepuh itu margi naon margi kan abah nuju sekolah nah abah teh bagian sejarah nasional ilmu bumi pengetahuan umum ilmu hayat gitu dan itu nu diperdalam teh gitu namun akhirnya ditaruh keleresan gitunya bapak ge nyari namun punten gitunya suksanaos bari jeung kantos saya punten nya tipayun teh aya Belanda iya nya buka tahun sabaraha dan dia tahun 1828 dukanya itu namanya namun hari teh aya Belanda anu nyaheun ka urang ieu urang kampung ieu begitunya teh can ka kampung can kitu istilah nyaah teh panginten pangayana bogoh gitu kumaha sanes yang tentang orang Belanda teh maksudnya teh kapungkur teh marulih nya jadi usir teh gitu nah ieu mah ka kantun sabab naon dipikanya anak kurang dia diampihan eta ku yang Pak Mon nya Pak Mon namina teh kitu tah panginten Pak Mon teh Padma Dinata. Ya, sareng Padma Dinata nya nya. Padma Dinata teh saking panginten Belanda teh nya kitu nya kaeta jalmi da diampihan batur mutus. Urang-urang teh batur mah tos dialusin. Ari ieu mah teu da nyata dilindungi kitu ku sesepuh dieu. Nyata Raden Padma Dinata. Raden Padma Dinata. Gaduh putra Padma Dinata ternyata Pak Mon anu ayeuna janten Wadana juragan Wadana eta teh nami asli nama Mon da kapungkur mah cenanya asal wani asal pinter asal deket diangkat aya ini mah kan melalui proses gitu aya testing segalanya kapungkur mah teu gitu nah janten weh serius namanya ya utatelan juragan Wadana teh gaduh rai juragan Uju apa namanya nah juragan Won nah nu dilebak teras atuh Ibu Wiara terang teh Ibu Wiara juragan Opsener juragan Opsener Patatong nah eta gaduh rai deket temen jeung rakana nya dijantenkeun Opsener aya Opsener teh ayeuna teh kepala sekolah Opsener itu kan namanya geus di Belanda gitu eta teh nama Belanda maranya baheula mah kepala sekolah teh lain kepala sekolah tapi Opsener
itu Bahasa Belanda. Obsener, Itu bahasa Belanda nanti obsener cenah. itu Obscene. dan gitu Keren oge nya. Obscene. obsener malah putra-putrana ayeuna dicatat nami-nami akina teh Raden Totong Padmadinata, Mon Padmadinata, nu janten madana teh Wiyara Padmadinata. Nah, terus ayeuna Uwon Padmadinata, itu Uju Padmadinata dicatat lah. Soalnya ayeuna nu lalakona gitu. Ngan duka teuing tahun sabaraha nya. Ya eta mah da teu kaalaman gitu bapana. Nah, pupus we. Panpeng apa ya? Teu Belanda. Oh Belanda. Nah, pupus. Saatosna pupus cariosna dikurebkeun nya dikubur di Lapang Jati. Anu ayeuna dianggo perumahan Kapalikaler tadi dinya kuburan Tuan Kada teh. Tadi dinya kuburan Tuan Kada teh masuk di jarahan barudak keur main bola kopis nu. Di jarahannya alhamdulillah juara kecamatan. Itu Juara legend apa bis teh kade. juara kecamatan, juara desa, juara Tirtawangi Cup gitu. Juara satu ya terus gitu. Nah, lain orang percanten kena istilahnya jiwa anjeunna akan nya sanes tetep ka Allah gitu. Anu meureun diwajibkeun urang teh milari syariat gitu. Itu nya syariat hakikatna mah da Allah. Laras. Saatosna kitu lajeng Padmadinata teh suur baladna Padmadinata Wira Dikarta Karta Miharja atuh sadayana daerah kadatuan teh cekap ku dunia kadatuan teh cekap nu gaduhna teh opatan ayeuna semua teh Cetusna teh eta nya. nuhun Poloporna teh. ya nya jadi nah Raden Padmadinata, Raden Partadinata, Wira Atmaja, Raden Haja. Tah, naik teh ka baru, yang baru. Raden Patah. Maka kadatuan sareng baru mah itu aya rerehan mah. Sejarahna tidinya gitu. Di Padmadinata sareng Iterairaka itu. Padmadinata sareng Raden Partadinata. Tairaka. Mohon Tairaka ieu Partadinata Partadinata nya Gaduh Putra bangsa Pak Haji Ayub. Nah, terus ke Pak Haji apa itu Pak Haji Wahab. Nah eta ramana terina itu eta Pak Haji Wahab Mumawi mah daerah kerajaan eta kekuasaan teh kapungkur teh gitu. Tah dugi ka satu acan nami kampung Kadatuan aya teu aya heula kantos aya heula teu ieu teh kampung naon disebatna gitu. teu aya gitu margi ari teh mah pan jalmina ge da jarang kene tah saatosna kitu nya ieu nya gempangan gitu. Teh sepuh-sepuh eta teh urang teu boga ngaran kampung kumaha cenah lamun kampung Tuan Kada. Dibentuk namanya nya saatosna teh sepuh-sepuh eta teh gitu. Mun Tuan Kada aya we eta ieu nu boga lapang tepat Padmadinata. Kagok nyebut cenah gitu jeung bisi eraeun cenah ke nya Tuan Kada mah kitu. Geus Kadatuan kitu. Eta tah silsilah Kadatuan itu geus Kadatuan cenah kitu. Margi di Kadatuan nya ieu kampung teh kitu nya tacan bahasa Sunda ge taktik dog keneh kitu nya. Sanes taktik dog keneh panginten pabaliut tah. Sapertos Pak hari mud aya nyolong. Tah teh entong ka dibahas nyolong teh cenah kitu. Sanaos barijeng naon kitu. Sanaos barijeng juga adab jeung kitu. Tong cenah kitu.
Nah, kan bisa pahili tadi lereskeun teh ku Bapak Kolonel Jukarli jadi sareng Pacete Nuhun. Raina Patotong. Nuhun. Nah, eta jadi tukil dina Gandasari gitu, dina buku Gandasari. Nah, eta ge cenah nguping teh sauna kecap undak usuk basahnya istilahna teh. Nuhun, Eta ge sawana mah sanes asli Sunda. Sauna mah. nuhun. Eta teh sawana mah kapengaruhi ku budaya Mataram gitu kopi telepat mah. Janten kapuku teh Sunda teh dijajah ku Mataram sauna teh. Nya kerajaan gitu lah, Kerajaan. musa Dewe kerajaan. aya resapan eta gitu. Kanggo ngangkasta-kasta, kasta nu rendah mah cenah bahasana ieu. Kanggo nyaeur ka kasta nu langkung agung derajat ka kanggo Iya. emas begini gitu. Malah panginten kapungkur mah juragan, gamparan masih kena berlaku. Lakunya. Sepertos urang asem Bang Sukarma, Bang Sukarma. Duka kumpul duka ke alam keralit lah. Bang Sukarma, apa anak titih? Kajuragan Madana, kajuragan Won nyebatnya gamparan. Gamparan itu Dulungan Gamparan teh naon? disebat gamparan teh dulungan bari luluhur. Oh. Gamparannya dulungan lah, dulungan bari jeung pangkat. pangkat. Nu disebat juragan Madana teh nyata mun asli nama tah anu disebat opsioner juragan opsioner wiara. Jadi Opsionerna wiara. tah wiara juragan opsioner kemudian apal mun ge lah itu teh juragan opsioner tah. Berarti apa punten secara pemerintahan mah teu acan kadaftar aya desa aya kelurahan. Wah teu acan, teu acan. Mun Dah. di lingkup ku opatan eta Ah, nya da kampung gitu. ieu teh gitu. Seueur nya jadi nyeueuran gitu da barat-barat teh nya ti padina teh mah nyata sesepuhna teh mah sakitu-kituna gitulah. Partainata, Gadikata, Partameharja, Padinata itu eta we. Tah, teras teh ayeuna misalkeun nya ieu. Ngarereh we ka taluka juragan hormat namanya Gaduh Putra, Gaduh Wargi. Nah, juragan Monte Gaduh Wargi anu di jenenganana Lurah Bintang. Lurah Bintang nya di pasihan wilayah di Cijagra itu Lurah Bintang di Cijagra masih kan desa Cijagra dugi ka Palurah Upuk desa Cijagra keneh aja gitu. Oh itu desa Cijagra. Ngomong desa Cijagra ya wilayah teh Sasuna jagona orang dia itu. Bahasa Sunda. Sunda bahasa Sunda itu sepertos mulih di mana nya ada ulah wangsul di mana tah sok baliut ban wangsul di mana ibu tak ulah cenah keur ka batur tah di rehabna teh di dinya gitu. Jadi kapungkur mah wangsul teh teu kenging Teu gitu nya kenging, batur mah. sanes teu Sesuai kenging. tempatna Nya mah. Dibalik gitu. Dibalikeun Ulah ulah dibalik seperti wangsul di mana ibu teh tan mau jawab teh mulih di itu lepat Apa? kudu urang mulih di mana bu Langsung di ditu. dah Oh, gitu. Gitu. Eta udah usuk bangsa teh. jadi dibalik-balik sepertos kieu sepertos bu ari bapak aya nuju nyolong tong eta mah tong eta tong dibahas gitu karena saya nuju aya we gitu. Jadi bahasa tuh baliut kepung ya tadi lereskeun teh ku turunan-turunan tadi gitu Jadi bahasa. biasa dicaroskeun panginten kadatuan mah awal mula teh di ieu ku opat eta nya cendekiawan biar batalnya. Ya, Cendekiawan lah eta istilahna gitu. mah nya. Bina pendidikan lah ibaratna mungkin. Oh, tak gitu sejarah nanti malah bapak gue kebagian. Iya sejarah bapak ya di kedatuan ya. Mulai SMP menuju gedung Cacang Kewoknya bapak jadi Sampai Paseh Oh, menuju hiji di Lebak. Pak RW titip di Bahar. Bapak berjuang. Kebun kelapa melulus sareng huni ageng tanggal huni ge. Tanggal huni ge careom nya kebun kelapa. Bapak berjuang menuju kepala sekolah Pamumun. Uning apa Pamumun? Pamumun.
Cipaku. Nah, Royong main bola barudak dibelaan gotong royong. So kalau di mata yang atas Pak, hayang majukeun barudak ku kolor we jeung bola bapak. Kalakuan bapak. Sugan barudak kayaknya kurang-kurang digaji henteu sok. Nah bola tah mudah-mudahan bapak air ridho mati budak menjadi juara inget aja. Itu kita kadinya. Ai kuburanana jurang wadana mah ditu nya. Nya sareng juragan hormat di tengah hiji. Tah eta teh ya mun kudu apa? Zaman guru mulan tuh dipakai benteng. Oh iya teh. Astana itu. Astana iya teh. Pangkeren eta teh. Standby di dinya bangsa Hansip, bangsa tentara itu. Itu tuh ninggalian kayak gitu. Itu pertahanan. Nya, pabaliut di kebun kelapa teh rapat ke mana teh kebun kelapa teh. Tameng bener. Ya. Tameng. Iya. Itu ninggal. Itu padahal marana kararieu mun eta bangsa Hansip nya mun ayeuna mah gitu. Oh, kade gitu. Nya anu ayeuna ngagaduhan veteran gitulah, veteran mah gitu. Anu yang diharus-usulkeun juang gitu. Itu anjeun nuju dipimpin ku Bapalikan Karim. Bapalikan Karim mertahankeun kadatuan teh. Jelas sih Pak. Jadi Belanda anu berjuang tuh memang orang kadatuan oge turunnya berjuang nu mawi di kadatuan pabalata polisi lah tentara lah bangsa kusumah segitu kadatuan Sakalana kapukuhan itu pangitan. Polisi na ya di mana tentara na ya genep na jadi itu sakampung ya itu kan turunan-turunan ya, dia gitu. gitu. Jadi jarang radi. Terus anu di Jakarta kan jantung wali kota Bapak Kolonel Jukardi jantung wali kota itu. Nah, kan panginten gimana kadinakeun panginten teu kuat teu jiga sepuh kapungkur lamun gaduh tanah sacang kewok tepan ka pungkur mah hoyong namihan keur anak jeung keur incu ayeuna mah sanes kitu gaduh warisan sacang kewok ica kana mobilkeun gitu ayeuna nu mawi babaca kenapa tina galang eta teh kahanap balong teh dihanap balong teh dihanap aya kene sistem Belanda teh pajuragan badana teh oe sia blower timulan anu nyair teh namun helm Belanda teh nu bodas ya aya kene kapungkur gitu bapak nuju kelas 2 SD tada desa teh kapungkur mah di dieu desa Jagra teh di kawasan waya bensin. Oh iya. Nah, didinya rumah mertua. Tah eta didinya pisan. Rumah mertua. Iya, di Ramkawat gitu desa. Malah bapak ya eta mah menuju kelas 4 nonton didinya. Sok ngiring di Cibubur. Pasepan kecamatan ieu teh disebut kecamatan Paseh teh aya deui kecamatan. Bintang di hiji di Cipaku. Coba teh kecamatan Paseh. Wilayahna ti Paseh dugi ka Ibun. nah, Coba oge nya. Baheula mah. ya, nu mawi dilereskeun dukanya. Dari zaman itu keneh we pengennya supaya ulah jauh teuing cenah Paseh. Pada hari Paseh mah mun kadongkang ku Bojong Monro. Iya. Terus ku paling dituna batas Kertasari banyak itu. Jadi di aya ditu teh kumaha meureun zaman baheula urang dia jauh teuing. Da teh kendaraan teu kapungkur mah. Keretek cara ya. Bujang. Keretek kelma 2. Gojek Mang Daman. Keretek kelma 2. Wah ini sareng pun aki. Oh, Tapi tas Wah, ini saya. Saya dua nah itu. Aduh. wah, berarti orderan teh seueur nya. Ieu ge Transportasi pertama. tagdek dogene atuh ieu ge jalan oge. Pemeninggal kuda ge. Ya, pemeninggal kuda tarik tempat ngarogrog di resep tegar cenah kuda. Itu. Nah itulah kunaon janten istilahna kadatuan teh pusatna Pemerintahan. bener ge. Pusat pemerintahan gitu. Lagi ayeuna pusat ya Sunda begitulah. Pintarna bahasa Karimun. Sunda teh. Ya. Jagona bahasa Sunda Nah, kadatuan. naon teu dibudayakeun, naon pangna teu dibudayakeun ya.
sabab kaguru ku naon ari kecil lah harus ayeuna Zaman, harus ayeuna Zaman. nah ku zaman anu dibudayakeun ka anjing jeung bakung Tah gitu ya mudah-mudahan atuh ku ayeuna acara kieu urang biasa ngariung sharing sareng sesepuh-sesepuh mudah-mudahan atuh urang ulah hilap karena budaya urang sanesna budaya Sunda. Nah, tadi cek si Abah naon henteu ku aya ku henteuna dibudayakeun jadi leungit sugan atuh ku ayana ieu urang channel Amin. channel Saung Antra Kusuma sugan kaguar deui sugan kabudayakeun deui ku nah gitu buah senina buah naon mudah-mudahan we itu da senina Wih kan tadi bah upami 4 tokoh eta teh tadinya ku Abah dicarioskeun. Teh asli ti dieu. Asli ti dieu memang asli. Bagi kan di Unamina asa asing gitu nya ku jam ku siga nami-nami daerah Belanda gitu oh gitu sih tadi jika ngaran Jawa gitu nya gitu tah. Tapi memang aslinya. Patilasana masih di dieu paling model Adipati Tilas Bumina paling gitu gitu nya ngiringan nyerek nanti di juragan wadana oh itu sabumi di dieu. nya anu mawi saking kunya geus samana pinter boga kawani jadi wadana we geus masuk teh Kecamatan Paseh Kewedanaan Cicalengka Apung Kurma Wadana kabupaten. nah dah eta ieu mah di kabupaten gitu kewadanaan ke kabupaten wadana Kabupaten Wadana lama lain nama sama sekali hilang we namanya eta teh itu Apung Kurma bapak ge kampus di urang di Kewedanaan Cicalengka itu nuju harita nuju jadi pandu harita lah Pandu. apal pandu pramuka ayeuna mah Kepanduan ya. pandu baheula mah pandu gitu dugi ka bapak ngiring ngabantukeun pager betis kan harita teh pager betis teh sepuh hungkul ngan dipilih tah ini kelas 5 kelas 6 papa ngali ka Cipaku kataji ku pelajaran urang Cipaku gitu. Nya kedudukan bapak teh itu keluaran SD tahun 63 gitu. Sakolana di Cipaku 1. Cipaku 1. Ya, harana deui guruna keras hade gitu. Nika bapak diangkat jadi komandan regu yang bener Cipaku 1 2 3 teh ku bapak di Cepengna gitu breng we kamu ngabantos pager betis ngabantos kolot kene kolot tong kadekingna mah urang mah nangrecai we barudak gitu cai nor kopi nya ngan sakedik teh bapak ngiring meluncur gitu latihan nya tapi kaum Cipaku nu aya walungan ka handap tidinya diwarana ku pameme paitang Berarti banyak majalah sareng kedatuan mah payulan kedatuan ya. Payulan kedatuan. Ya mau nama jalan ya tuh ke kareksa naon gitu lah. Kareksa Enclok. Iya. Jeung duka tahun sabaraha. Jadi Kota Majalaya teh nu Kedatuan. pertama bentuk di naon Majalaya mah aya eta teh gitu di Kan anu tadi teh kan aya nama Kabupaten Bandung ari baheula mah ayeuna kewadanaan tah berarti dibentuk majalah teh ti dieu meureunna kewadanaan tanya kedatuan. Tah eta anu kedah di Majalaya ada Abdi terus terang apa nembe terang perkawis ieu mah bahwa kedatuan teh memang asal mula peradaban di daerah sekitar Majalaya teh kedatuan gitu. Saya bisa jadi ngebentukna pemerintahan model ayeuna teh awalna teh ti kadatuan cikal bakalna cikal cikalnya. bakal kalau Majalaya kan atuan. Nah, jeung ayeuna kieu nya ieu. Sapertos tah ayeuna sok sanaos kadatuan tapi kasorna mah Majalaya. Bapak di mana? Bapak Majalaya. di Majalaya. kadatuan di mana ayeuna mah Di Majalaya ieu nya kasorot teh ku pasar sareng ku jalmi-jalmi intelek. Terus Haji Syukur, Iya. Haji Kosasi, iya Haji Jamhur. Di Jamhur. Eta opat jalmi teh jelema beungar. Jelema beungar di Majalaya teh nanti kasor kapungkurna Majalaya teh kota dolar. Kota dolar.
Eta ya eta. Gara-gara aya opan tokoh eta nya. Nya ya tokoh. Nama pusat pemerintahan Kota Majalah teh Kada Kada Tua. Kecamatan teh Kadatuan sebenarnya namanya nguping-nguping dina cerita abah Jadi gitu. jajan wadah aya wadana misalnya seperti itu tuh saya wadana aja opsena gitu. Penilik, kepala sekolah penilik. Oh, penilik. Oh, kalau pemilik Penilik. di masyarakat. Kadatuan teh dijabat di sana teh ku pamemen, dua pejabat di desa Mekar Pawitan deh. Dua Pas pejabat. saya pemilihan pas ayahnya, pas saya misalnya. Acan, cuma nomor pejabat tuh nu tanya kalau yang pejabat ada pejabat di kecamatan. Jadi istilahnya mah nyanak garis tengah mah gitu lah gitu supaya aman ulah parbutnya desa hiji ku jeung desa ieu gitu. Beulahkeun itu nyata batas nanti jalan raya anu masuk ke desa Mekar Pawitan. Itu jalan raya Calengka. Majalah Calengka eta. Mohon tah pom mah kasana lekat Cijagra. Mohon pom bensin mah. Dar hasil ngadeukeutan kolot ya bapak diangkat di desa. Ya bapak bagian di Ekbang. Berjalan ada puguguran nyiranena ka eta. Sok di kumaha ting teh. Urang anu tangis aya peta ya naon Kadatuan. Sadayana cicina. Tapi wae bahasa Kadatuan mah. Gitu. Terus katalah. Gitu. Bahasa Kadatuan mah gitu. Lamun keras teh ngeunaheun, lamun leuleus ngeunaheun gitu. Seperti kieu. Kan barudak aya maning bekat tua. Ada bisanya, aya menghormat bisa. Cuma di bapak aya nyonom ulah Bapak pada tadi. bapak nu aya kan rasa. Eta paling hade itu. Nyonom geus nyon deukeut cenah ka nyonol mah kitu. Entok. Nom teh sarua jeung nyonol. Nah. Lajeng ayeuna ulah pabaliut. Mulih di mana? Jawab urang. Maksudnya di anu kada dibalik gitu. Maksud di mana? Itu salah. Diluruskeun revisi deui. Lebih kata talema. Bahasa eta teh Mumang lebar ketanya ku orang ayeuna teu tiasa dilestarikeun kitu nya. Karena eta asli urang, identitas urang. Pusaka Gujang deh. Pusaka Gujang. Bertus. Ada silsilah. Ini lah cara semut di itulah di Kujang Sunda itu di Urang Sunda. Model lainnya dianggopan ku Bupati Sabilulungan. Dianggo ada Sabilulungan. Terus ayeuna gambar apa ayeuna Sabilulungan Pak antai leungeun ramein gawe nya. Terus ayeuna seperti aya ini kalau bakti sadarat katai jadi saleuwi. Itu bahasa kolot pernah gitu. Telaah ku urang ku ahli-ahli eta gitu. Seperti malang-malang kutung rawe-rawe rantas. Sabubut sapihanian gitu. Itu bahasa iya Sunda tanya asli. Nya sabubut sapihanian gitu. Sareuneup saiga. Sok telah ayeuna ku ayeuna. Sareuneup saiga teh jeung saaturan gitu. Ayeuna teu tiasa mendakan. Oh, ieu bahasa anu mendakan mah silih asa. nah, Dog tinggal iga. tah dog tinggal ieu kade pagawean urang ditinggalkeun. Ayeuna ngagara pagawean batu jadi dog tinggal ieu. Gitu. Lamun ngigel teh di dog-dogan pan juga nu belok gitu. Mereka serius bahasa malang-malang kutung naon kutung dah. Aing malang-malang kutung teh ulah kagok. Nya. Malang Rawe lantas. Rawe pek digawe bener mah. Ulah kagok gitu. Ya. Dulu aya sabobot sapianian digawena bebarengan sacoran. Malang kutung teh bahasa Sunda teh. Iya.
malang kutung lamun hiji pagawean tongkan rawe orang sok putuskeun ku saraya gitu. Malila lamun di emutkeun gitu mah gitu. Mana gitu pokoknya mau titip pendidikan nu mawi kampung kadatuan mah sok komplit. SMP na, SMA na, negeri na, SMK na, desa Mekar Pawitan. SMK teh saha nu gaduna nya kepala sekolah teh saha Paudung teh urang mana urang kadatuan. Itu mayoritas di dia kota pelajar. Kabeh ulah Pelajar. Karena memang kan Kadatuan selama kota tadi pelajar. pusat lah. Kesatuan pusat kota kota pelajar pelajar. tokoh tadi teh Nya 1 2 3 tanya nepi ka kelas SMA na aya di dieu, SMK na aya itu. Dek milih naon deui sok. Nan cuma mah eta naon kitu lah. Tempat kuliah mahasiswa teh naon mod di kampus. Itu mah wajar gitu dah. Banyak aya di kampung gitu. Sok emu. kata di pisannya abahnya. Nah, Alhamdulillah yang mah terang ternyata Asal asal muasal Kadatuan. kadatuan teh sakitu seueur dingannya sejarahna kan itu. Jadi wah, mudah-mudahan Di cing luar. langkung bangga ku ayeuna carisan tadi lalakon di kadatuan teh ternyata memang kapungkur teh pusat pemerintahan, pusat pendidikan Iya, kadatuan. Bahkan seueur anu niru oge nya kadatuan tidak bahasa teh nya nya serapanna teh ti kadatuan asal Iya. mualna teh. sok lah. Ayeuna mah kieu we lah bilih penasaran taroskeun ka Paludah Burhan lah. Eta budak kamari ieu apa? Sejarah Sunda mah kieu dia. Sejarah Sunda teh dia. Burhan. Sok. Taruh. Nyata ditukinna Gandasari anu disebarkeun ku Retnan Kolonel Jukarli. Itu disebarkeun di Bandung. Itu orang Sunda. Atur nuhun abah tos nyengkeun waktos kanggo urang Nuhun sadayana. pisan. Sami-sami nun atoh abah mah di Mun panginten baraya cekap sakitu obrolan urang sareng Abah Ucu di Kadatuan. Mudah-mudahan cariosan demi cariosan kawit awal ke akhir cik seueur manfaatna khususna kangge ibados umumna kanggo sadaya baraya nu manco di ieu channel Saung Antra Kusuma. Terus hilap oge ngimutan ka seluruh baraya Saung Antra Kusuma anu resep anu manco dina ieu channel disukeun dukunganana doana mudah-mudahan di channel silakan berkembang dengan cara klik subscribe, like, share, and comment. Iya, nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.